Wasaniha sareng aya nomor kadua na teh 7 syarat sujud teh antakuna jabhatuhu maksupatan. Tarangna kudu dibukakeun gitulah. Kudu aya naon jabat tarangna eta maksupatan bukan cekali teh tarangna dibuka ulah sampai aya sesuatu nu halangan tarang karena tempat sujud baik kopea, rambut atau mukena halangan ulah sampai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawarqul bana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi wajibati sujudi anu tetep dina mertelakeun pirang-pirang anu wajib nalika sujud. Ieu pasal urang bener mertelakeun kawajiban anu kudu dipigawe nalika urang sujud supaya sujud sampurna muimbasna sujud sampurna salat tadi sampurna. Ari sujud lugotan cek lugot mah atatomulu hatosa condong. Wal mailu tegak condong. Bahasa mah sujudnya artinya condong. Surutus sujudi ari pirang-pirang syarat sujud sab'atun eta aya 7. Supaya sujud urang sampurna syaratna aya 7. Kumaha we? Sujud padu deku silak harap geus tah kitu we aya syarat-syaratna. Ku tempuh urang. Mana? Ahaduha anu nomor kahijina eta ayas juda kudu sujud si jalma ala sab'ati adoin netepan kana 7 anggota badan. Sujud teh kudu ngalibatkeun 7 anggota badan. Dasarna margi aya hadis anu diriwayatkeun ti Ibnu Abbas. Dawuh Rasulullah, umirtu diparentah kaula dawuh Rasul. An asjuda kana kudu sujud ala sab'ati adomin kana 7 tulang, 7 anggota badan. Mana binal jabhati ieu tarang. Utama tarang teh anggota sujud. Dalam sujud ku ceuli lain sujud. Naon ngahijir teh ngaranna gitu. Mun ku bujur calik. Mun ku tongong nakarak. Mun ku beuteung lakuban gitu beda-bedanya sujudna ku tarang. Wal yadaini sareng 2 tangan dilibatkeun, tangan teh sujud dilibatkeun. Watrofil qodamaini sareng tungtung dampal sampean berarti ramona. Sujud teh ramona teh dilibatkeun. Lamun sujud ramona cangtungkeun wae, teu ramona tincakeun teu sah atawa keur sampurna sujud. Waruk bata ini jeung 2 tuur. Di sabaraha tadena? 7 hiji tarang, 2 tangan katuhu, 3 tangan kenca, 4 ramo sampean katuhu, 5 kenca, 6 tur kanan, 7 nah hitung-hitung di 7 sebenarnya. Nah. Walakupa sareng ulah kehalangan ulah nyegah asyaba kana pakaian wasano sareng rambut. Jadi keur sujud teh kade tarang teh ulah kehalangan baik ku pakaian atawa ku rambut. Rambut teh panjang istimewa ya kaluat teh bukan ka dieu. Sujud ngahalangan kana urang ke sujud aya jarak aya naon antara tarang jeung tempat sujud teh kalang ku rambut teh sah. Eta ketika salat paratos kade tarang urang sing bener-bener muka. Ya, sing kana tempat sujud kopea teh ceng ulah sampai kopea kieu teuing tah ulah sampai kieu. Lamun kieu kopea teh ngahalangan kuat sujud. Jadi bukakeun kieu ke salat tah. Tah kok kieukeun ke salat mah. Nya bagilah kan ka tukang teuing, nya ke salat bener kieu deui. Ke salat kudu kieu ke salat mah. Nya katos. Sing rambut sok mah gaya lagi halangan keur ka tukang heula. Matak
Kulit kopiah teh kitu maksudna sing tengah. Kumaha lamun cenah ayeuna rambut pondok, kamu kahareup teh teu kopiah ge, tah kopiah teh fungsina lain jang nutupan lain jang halangan tarang unggul. Kopiah teh tapi oge jang kasunatan keur salat nutupan sirah tong bodonin keur salat di luar salat oge sunat rasul nutupan sirah. Di luar salat komo lalaki mah, komo bapak-bapak mah, komo budak awewe mah kudu nutupan sirah teh termasuk salah satu alamatil piskoh ciri pasek jalma tanu nutupan sirah sabapeuna. Komo boga budak awewe kawalian situ sawalianna kudu sering nutupan sirah gitu sirahnya. Make kopiah make cocontong, make keketu, nanti peci nanti lah pokoknya. Ya awas kayak kapan kali mati bakal anu ulang-ulangan teh. Ini penting mah ang sujud teh kana 7 anggota nya eta paham. Urutanana ya, udah ketika salat. Turun pertama berarti dampal ramo sampai heula. Kan kerenang tuh gerincaknya. Eta. Kadua tur. Brek tur 2. Katilu tangan. Oke, langkah kaopat namanya tarang ditempelkeun ka tempat sujud. Kalima irung, ngan sunat irung mah. Anu 7 mah tadi wajib, irung mah sunat. Nya tos tar ditempelkeun, panambung tempelkeun deui. Ngan panambung mah kata sunat. Eta urutan anu bener. Ngan ketika aya udur, misalkan mama geus turun lah geus ya alhamdulillah sada selek misalkan teh mah kitu nya. Lamun turun teh bangga jongjolong. Tangan heula bangga kita ka udur mah. Lamun sehat mah turun heula mun sehat mah. Ya. Lamun urang turun bermasalah mah waktu tangan heula bisi jongjolong, tepuk tangan heula. Namanya kitu teh sawios aya alasan kitu mah. Sawiosnya. Aya mah orang kieu barudak orang kieu mah turun heula. Ya. Eta urutanana kaos kitu. Wasaniha sareng aya nomor kadua teh 7 syarat sujud teh antakuna jabhatuhu maksupatan. Tarangna kudu dibukakeun gitulah. Kudu aya naon jabal tarangna eta maksupatan bukan cekali tadi tarangna dibuka ulah sampai aya sesuatu nu halangan tarang karena tempat sujud baik kopiah, rambut atau mukena halangan ulah sampai gitu. Ilali udrin kecuali maya udur sampai naon kawujud disarin aya rambut nabitin anu jadi biar dia tarang rambutnya bekali jadi rambutnya ya udah tidur namanya seperti dalam tidurnya dia mau dia jadi rambut teh kumaha kang atau halisna kandol kali yo halisna kandol tah eta mah teu naon da eta mah bangsa holki bangsa jadi lamun sujud oge tahu rambutnya jadi halangan teh sawios dan memang eta mah aya udur wasobatin atawa aya hantoplas perban tarang teh bocok tarang teh nya tutup ku handiplas atau ku perban liwajin karena penyakit hai susako nazuha saengga ngarasa masakat lamun dicopot teh masakatan salida lamun dibuka teh perbana makanya bakal getihan bunyanyahan kalau pakai sujud mah bakal nyeri kana beli perban mah ada kagak nyel perban mah kumaha eta lamun kitu make perban nya eta cek tadi kecuali ilali udrin teu aya penyakit mah make perban kaos kitu bahkan wala yu'idu teu kudu ngabalikan jalma teu kudu ngadoan jalma in wadoaha ala turin lamun nundeun perbana masang perbana keur boga wudu ayeuna urang dina tarang teh bohak nya cek dokter teh wayahna ieu mah ulah kakeunang ku cai nya musim sina garing heula mun ka cai mah kana bunyanyahan terus cek dokter mohon dok cek urang teh kata kai mah punya kumaha urang wudu lamun anu ieu mah pas wudu dibuka wudu heula ke perban deui nya tiap wudu buka wudu deui nya sering tiap waktu teh hitut wae geuning di wudu terus kala bunyanyahan tah aya solusi tina ilmu fikih mah urang pasangkeun keur boga wudu
engke urang batal rek kudu deui teu kudu dibuka cukup usape luarna gitu nya kadang mempar kali ya nah ketika sujud oge aya perban halangan teu sabios-bios gitu mah sabab lamun dibuka mata kaya masyakotan sadidah aya masyakat anu berat katos gaduh perban teu itu ya mesti itu kudu perban lah wasali suha sareng ari nomor katiluna tina 7 syarat sujud teh at-tahammulu bi ra'sihi kudu ngaberatkeun kana si sirahna keur sujud teh dedetkeun sirah teh beratkeun sirah teh nya aya pil jabhati pakot tegasna tarang ngungkul keur sujud teh dedetkeun ka handap sirahna teh duna bagiatil ado teu sakabeh anggota mah kudu tarang ngungkul kudu beratkeun teh dedetkeun teh sehingga perkiraan urang lamun salat urang dina kasur teh mah bakal keloh kudu kitu aya keramik kan teu keloh kan perkiraan pangdetan urang teh ngadeutkeun urang teh lamun salat dina kasur bakal keloh bakal ketop kudu kitu kudu dideutkeun diberatkeun sirahna mata aya anu tatangga urang mah anu hayang dedet kitu mah kudu nyolodor ka hareup sirahna teh panjang meh ngadedet atau kudu kitu urang mah disimpan oge asal ngadedet sirahna maksudna ke sujud ulah kawas nagungna anjing nya kan anjing mah leungeunna kieu padu ada ke sirah teh ulah kitu deudetkeun sirahna kudu ditibakeun kana naon kana tempat sujud gitu kantos nah kantos selanjutnya mudah-mudahan manfaatna wallahu a'lam bishawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh